Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan mikanyaho kalimah wawaran bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta mikanyaho harti kalimah wawaran. Upama aya hiji kajadian atawa pangalaman nu rada aneh, biasana urang sok hayang mere nyaho ka batur. Unggal omongan urang nu ditepikeun ka batur supaya jadi nyaho, nu kitu disebutna wawaran atawa berita. Upama basa tulis mah nulisna kudu make tanda titik. Naon ari kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere nyaho hiji hal ka batur tur miharep paninten tinu maca atawa anu ngadengekeun. Kalimah wawaran yaitu kalimah yang isinya memberikan informasi atawa memberitahukan suatu hal kepada orang lain agar mendapatkan jawaban dari yang membaca atau yang mendengarkan. Pek ku hideuk regepkeun contoh kalimah wawaran. Anu kahiji, tadi kami diajar maca di sakola. Anu kadua, kamari peuting aya nu takbiran. Anu katilu, Novi dititah nungguan imahna ku indungna. Nu kaopat, poe Minggu kami panggih jeung kakak maneh dimunjul. Kalimah wawaran lamun ditulis dina basa tulisan ngagunakeun tanda baca titik ataupun ditungtung kalimah. Anu salajengna kuari lamun urang ngadenge hiji kajadian ti batur hayang nepikeun deui ka batur kalimah wawaran bisa jadi kieu. Anu kahiji, ceuk wati ge kamari di Kaduparasi aya motor tabrakan. Anu kadua, Dani nyarita kana kami cenah Novi dititah nungguan imahna ku indungna. Anu katilu, ceuk indung maneh kudu gegeraeun balik lantaran di imah aya semah. Tah eta sawatara contoh-contoh kalimah wawaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.